Aku ingin terbang tinggi seperti bro, kemarin masih orang nih, Yusuf, percaya tuh, kumaha, eta depan, pokoknya mah pas anclong, lauk teh jauh terangap, anjir, edan, pas orang erek balik, erek balik, misalnya semenang lomba, semenang sakarung, terus erek balik teh, nyelamperkan kasih, kumaha cenah. Kemana? Orang yang kene cerita parab. Ada saktinya, sakti itu. Oh, belum bisa gitu. Action lagi wah kata mangeus ya pokoknya. Nusaina ya pokoknya. Orang oge kamari. Musuh. Nah. Cek. Menang eta lauk nila. Badag. Aya sakiloan mah. Terus tak kurang teh dibuka, aya endogan. Eta endogan aya 2 kiloan mah. 4 kilo, jadi 2 kilo. Halus bener. Hade. Atau jadi untung banyak. Untung, sok. Mana barangnya? 1000 ya. Ada 1000 kan saya tahu mah. Hai, Raja Raon. Naon, Mak? Nah, biasa wae tah, kerja ya. Ada rawung. Aduh. Hei, emak terek nanyakeun. Ari nu penting dipipir tak kejebut naonnya? Jebut dipipir. Eta mah sarung atuh. Sarung? Sarung. Mah sarung. Ya, sarung mah eta mah. Nya mah nekat tarik kitu eta ngedebutna sarung. Sarung mah paling ge ngoleang atuh siga kertas. Asli nama eta mah sarung wan salamet jeung beunghar. Barudak atuh sing baralek ngajawab teh. Ya atuh pantes mah mereka gedebut tarik oge. Pan di jero sarung ya urangan. Ayo di mah. Meraneh teh. Teh, abi teh inisiatif. Kan aya namanya neangan gawe teh rese. Jadi abi teh rek usaha sorangan. Rek usaha naon atuh Mil? Zaman kiwari di lemur hararese usaha teh. Eknernak abi teh. Lunak naon Mil? Oh. Atuh meureun kudu ngangon. Lain eta kupingkeun lah geura. Abi teh bade nernak reungit. Anakna Mil, eta geuning anu sok dipake para cupang? Lain anak reungitna. Reungitna anu geus aya jang-jangan? Anu geus bisa hiber? Terus engke arek dikumahakeun eta Mil? Lamun loba? Lamun eta teh ku abi ek diajarkeun, ulah sina nyedot getih, ek sina nyedot lemak. Kalau misalnya pinter, abi mau terapi di bumi. Tapi bener, kapake pisan idena, didukung pisan lah pokoknya ku teh. Tapi kumaha eta lamun geusna atuh meureun dadara nyemnya. Be atuh nyem sedikit mah kagak ngaruh ih, penting mah cuan. Kabaran papak naon meureun da. Aya tanyakeun eta teh. Lain ari etanya salaki si Mbak gawe naon nya? Di pabrik cenah mah, kumaha kitu teh? Di pabrik. Sabar acara ke Cina. UMR atuh gaji pabrik mah. Oh, beda atunya jeung salaki teteh mah. Mah salaki teteh gawe naon gitu? Laki abi mah nya gawena teh dirit. Dirit? Dirit gawe naon? Eta kan jadi pilot. Jadi pilot dirit. Apaan atunya ya lamun ayeuna sakalina ka Jepang, ka meureunan isukan mah ka ditu, ka Paris gitu. Juga mobil wae. Nya atuh aya jadi pilot mah kitu dirit. Oh, pantesan atuh tara ningal aya damelna di pilot mah nya. Aya tuh ayeuna mah nuju aya. Oh, ayanya? Aya, kabar itu nuju cuti. Aku ingin terbang tinggi seperti engang. Engang bolong eta mah. Gitu car.
Naon atuh si mabaranya ih. Dulu eta hari we itu kan jalan tuh. Karena raon Keur cari cing we atuh moal luas. ya ladang kamari gawe. Duwe naon? Acul. Heeh, kamari salaki gawe macul. Kan tadi mah pilot cenah. Nah, ayeuna jadi macul. Kapan dipecat jadi pilot nate? Bisa dipecat. Apaan kapal tabrakan jeung kereta api? Kan kereta api mah dihanap, kapal mah di luhur. Kok bisa tabrakan? Apaan kieu nya? Kapan si kapal teh ya keur maju di luhur nya ya datang ieu teh si kareta teh anu dihanap teh kan aku lihat si kareta teh nabrak gitu jadi mah macul kadang teh Naon atuh kamari oge da katempona ge macul nepikeun ka bedug. Ayeuna mah nya ngadu-ngadu si Cio mah salaki pilot. nah diuk-diuk ah dicangkel beheung ninggalin oge Atuh turun ke atuh emak kapan tamu turunkeun. Sok buru bantuan. sok ada bantuan Sok. Udah tah. sok mak ngaleueut Salah di dieu sok mak baranya mak ngaleueut Kan grilau-grilau gitu. Enggak salah ayeuna mah maraneh teh loba teh barudak atuh anggur mah ayeuna teh maraneh teh neangan sampingan. Bisa ngarasilkeun duit tuh, enggak eueuh. lah sampingan matu mah loba di imah oge anu alanyar aya mereka 7 nama ye aya samping rereng aya samping kebat aya samping lagi jadi pangais tah pokona mah pareuta eta teh kabeh pokona mah Abi, aya samping abi manyu. Ayeuna maha tatana jeung eta mah kabanding, Mak. Lain situ atuh maksud mama maraneh teh neangan teh sampingan, dagang-dagang kitu tah ngahasilkeun duit. emong mak dagang mah bongar henteu hideung leueuh Geus maraneh mah musingkeun atuh. Atau ayeuna mah geus we ngutu ye maraneh teh ngahasilkeun duit mah. emong teh mak ngomongin ngeuteuy we aing kudu musuhan ih ngomong teh panyer atuh seseorang ih Aing mah poe ayeuna eueuh teh nu balaner ditanya teh. Geus aing mah kejar aleun pisan. tukang pamer itu udah rusuh. Ayo aja mereka udah nyusuan tuh ya. Ayo apa sih apa kabate ke maju ya diukur terus ayah kereta api dihanap kata kuliah Kanding kan. Bukan nih. Ya Hei, rapatus ya. Mak teh nanyakeun. Ari nu teh ting sareng sebut naonnya? sarua udah ngede. Ya, Mau orang lagi oh eta mah sarua. kira-kira yang nih tadi